Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para pamirsa, utamina wargi-wargi Kisunda tiasa ditepang daugkeun deui sareng jujutan carita Talaga Getih nu ayeuna bersih Bandungan bagian anu ka 48. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina Hanca nu katunda bagian anu ka 48. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang khususna atuh di lembur Cibodas khususna pisan mah di Imahna Si Godeg harita aya Jang Darja oge Si Gojin ngan di jero imah sadengkeun Si Godeg nyampurkeun ka Pak RT tah urang si manaha urang Si Godeg jeung Si Gojin teh kagiliran ngarona cenah nya Pak RT. Kumaha tuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki burang bae. Sedengkeun di Imahna Si Godeg aya 3 jalma nu duaan di jero, nu saurang Si Godeg salaku pribumi aya di luar. Nyang hareupan Bapak RT anu keur ngatur-ngatur ngeunaan ronda. Nya sanggeus kapentingan anu ditepikeun mah Pak RT ge harita amitan. Gura giru ngaleos ninggalkeun Si Godeg. Lantaran masih aya kapentingan anu sejen cenah. Ari si Mamat alias Si Godeg sanggeus Pak RT nuluy mah terus asup dewe ka tepas geek Dariu di tempatna tadi neruskeun hancang ngobrol jeung baturna nu duaan nyatana Darjat jeung Si Gojin diselangku barang dahar jeung seserian. Gancangna mangsa ieu carita alam ngagayuh ngarayapna teu karasa. Wanci teh geus maju ka sore mata poe geus mimiti harita sumuruh diganti ku cahaya layung anu hibar mata kelar jeung mata waas. Nambahan kaendahan alam parandene kitu katingalina cahaya layung teh caang tur endah tapi hanya kaal hibarna ngan ukur sakedeung sabab akhirna mah tangtu bakal poek nutup caangna alam beurang sarta ngabagiakeun datangna kaayaan alam peuting. Urang lembur Cibodas wanci kitu teh geus araya di jero imahna masing-masing. Malah atuh hampir sakabeh jalma geus eueuh anu wani ngulamprang di luar. Sok padahal harita teh kaitu masih sore keneh. Tapi kaayaan di lembur geus kacida pisan ti iseunana. Estuning sepi jempling rehe comrek hampir eueuh sora jalma nu kadenge. Kawasna masa kabehna oge ngarasa sieun jeung geueum sabab peuting eta mangrupa peuting munggaran mautna nyimimin. Nincak kana wanci bada Isya. Di jalan aya 2 urang lalaki anu keur laleumpang. Taya liat eta teh Jang Usman jeung Jang Duloh anu rek ngajugjuk ka garduh ronda. Da puguh kebenaran dina peuting harita kabagean giliran ngarona maranehna teh. Teh kacatur di jalan duanana hampir anjog weh ka tuju. Terus reg areureun kojengkan Usman makana lampu cempor terus dur diseungeut digantungkeun dina panyaweran. Man, peuting ieu saha wae nya nu kabagean giliran ngarona teh cek Jang Duloh ngomong ka Usman. Gong Cingogo ragamang kana regang anu gararing anu geus nyampah di gireun garduh terus dikumpulkeun jegur diseungeut. Ngadengit baturna ngomong kitu pok Jang Usman harita. Nya atuh lamun teu salama anu kagirian ngarona peuting ieu teh salayan urang duaan
Nyaeta ditambah deui ku Kang Mamat, anak nama Iroh jeung si Udin tu anak Nabi Icah. Tapi teuing rek daratang ting moal nya maranehna teh nya. Cek Usman ngawalon kana omongan Jang Duloh bari gog cimogo gigireun. Lamun cek pamikir dewek mah geus lah teu kudu diharepkeun. Sabab da marehna mah unggal meunang giliran ngarona oge can pernah datang. Da pugutara araya di imah unggal peuting oge sok ngalalider we kitu tah sarta tara kanyahoan di mana ayana deui. Itu cek Jang Duloh. Bangun anu geus yakin pisan lamun si Godeg alias si Mamat jeung si Udin alias Gojin pasti moal daratang. Tugas ngarona da pugu geus jadi kabiasaan maranehna. Ngadengit omongan ti Duloh kitu pok atuh Usman harita. Aduh, terus kumaha atuh lamun maranehna teu datang euy. Jigana ngarona teh ngan ukur urang hareun duaan yeuh. Nya, geus pasti kana kituna teh. Ai sia Duloh. Tapi kumaha lamun urang cobaan atuh sampeur ka imahna. Cek Usman bari jeung neuteub ka si Duloh. Ayo atuh kitu ge teu nanaon tapi keun heula euy urang da tungguan kedeung mah nya. Sugan jeung sugan we atuh daratang. Jep atuh harita si Duloh jeung Usman teh duanana jarempeh. Barang jeung kitu ti kajauhan bet katempo rentang-rentang aya 2 jam anu daratang. Awakna jarangkung gede sarta katempo meuni saresep. Ari jenna cangkeng mawa bedog atuh geus pating solegreng. Terus harita nyalampurkeun kalabah garduh rona. Bok amprok jeung Usman katut Jang Duloh anu keur cari monggo yang hareupan durukan. Geuning tarangina sebenarnya man. Sore kene oge sia mending geus daratang marona teh. Cek si Godeg tumanya ka Usman bari nyarenge. Nya kuring mah duaan mah geus datang da kita dikeun oge. Leuheung geuning maraneh make jeung daek daratang ka dieu euy. Nah arek nulu ngarona si lain teh atawa naon? Nyarek ngarona atuh kuring oge sia teh man. Matak datang ka dieu ge. Kunaon sia Duloh mah keseuri. Leuheung atuh mah tara-tara ti sasari sia daek ngarona. Cek si Duloh bari malong ka si Godeg jeung ka si Gojin. Maneh mah Duloh, nah make jeung nyebutkeun leuheung sia. Apa nari jelema mah kudu taat kana peraturan kitu lain. Cek si Gojin harita jiga jelema heueuh we ngomongna mah. Nembalan kana omongan Jang Duloh tadi berjeng terus kalacat unggah ka jero gardu. Geuk diuk nyarane kana tihang. Ditutulkeun ku si Godeg alias si Mamat. Keur kitu pok si Duloh harita. Maneh mah Den datang ka dieu sote lain taatan kana peraturan. Tapi naon sia? Tapi era ku Pak RT lantaran tadi beurang si lain duaan diteang ka imah. Cek si Duloh berjeng nyarenge seuli. Gapana dompet bako terus atuh ngalinting daun kaung. Cikur atuh nyeungeut. Palenyun udud haseupna katempo mulek ka luhur. Heueuh bener memang. Tapi nah hasil lain nyaho si Caha sia Duloh. Nya atuh pastinya atuh sabab Pak RT sorangan ngomong ka dewek. Tah lamun keur pingkeun deui mah teh kudu disusulan deui atuh euy. Si lain duaan teh kudu inget kana kewajiban. Heueuh lah Duloh. Kalem we atuh sia jeung dewek mah atuh. Perung we harita opatan marobro bari bangun wak nungguan mangsa peuting. Jangkrik atuh jeung gaang geus reang di sarada pasalang jeung sora bangkong malah sakapun sok kadenge sora bueu. Ari ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora anjing nu ngagogong. Hawa peuting atuh karasa tiis nyecep kana awak. Ari kaayaan di jero lemur beuki jempeng we. Kawasna bae atuh pamisi lemur geus mimiti sarare tibra. Dina kaayaan alam kitu, di tengah talaga aya anu ngapelesat kaluar dina jero cai. Terus atuh kakalayangan hiber ngambah jomantara. Panon anu bolotot tara teret atuh nitenan kasebut derning eta tempat.
ngawaskeun kaayaan lembur Cibodas nu katempuh suhunan imah meuni ting carentul hiuk atuh angin ngaguruh handaruan jika nu ngeuringkeun eta makhluk syah adengna teh lir hujan silantang hawa estuni mata keung perbawana si jurig hulu anu geus mimiti ngeder ninggahkeun tempatna. Si jurig hulu harita ngapung ka kalayangan. Hulu di awang-awang sedengkeun awak mah aya di handap. Ngurlingan lembur Cibodas, matana toleh rarakri neangan urang lembur sugan jeung sugan aya nu melamprang beureun dina wanci peuting. Dalila terus seot atuh harita. Nyerorot ka handap terus eunteup dina tangkal muncang anu jangkung malah daun oge gara romplok. Sedangkeun dina kaayaan digaduh ronda harita si Usman jeung anu tiluan keur dariuk we bari jeung ngareyung durukan ngadon si duru bari jeung ngawangkong sabab hawa peuting teh karasana asa bukit tiis wae kawantu wanci harita geus nencak ka sareureuh kolot barudak mah geus sarare indung bapana geus jarempling kawasna mah kabeh oge talibra geus parindah ka alam impian. Pok si dulo harita peuting teh meuni asa tieun kieu nya euy jeung deui menikeun katiris kumaha karasa kumaneh deu man euy ceuk si dulo ngaluh ke Usman anu katempo keur ngarelek we heuai kawasna bae geus kaserang ku jurig tunuh meureunna ceuk si Usman ngomong teu puguh cabab campur jeung heuai sok mimiti jam sabaraha ari ngeder teh euy si Godeg alias si Mamat nanya harita ka si dulo pok si dulo nya ai biasa mah jam 10 ngurling teh mah ceuk si dulo bari ngasurkeun seuneu ya kawasna mah sakedeung deui ge sakedeung deui da yeuna oge atuh geus aya beureunan kana jam 10 kurang mah yeuh geus teu kudu nungguan jam 10 atuh maet amun oge aya urang mimitian ngeder lah lantaran kalah jadi matak tunu ari kalaka dibawa cicing mah yeuh ayo urang nguriling ya hindit yeuh geus cukup endah yeuh ceuk Usman harita ngajak nguriling ka baturna anu keur ngaronda jung atuh Usman nangtung terus singkil gap kana bedog terus ditalikeun kana cangkeng. Bedog ngagaprek belah kenca. Nempok kitu si Duloh nurutan samalah nu saterus nama si Godeg alias si Mamat jeung si Gojin alias Udin oge bareng ngarangtung. Pok si Duloh harita tapi kumaha yeuh nah arek bareng atawa arek misah ngeuder yeuh ceuk Jang Duloh nanya ka baturna nu tiluan. Pok si Godeg harita mending bareng we lah marah lobaan ceuk si Godeg manehna mah ngiderna hayang bareng cenah pok deui si Duloh harita nya kitu hade atuh teu nanaon kuring malah ceuk Jang Duloh bari geap kana kohkol awi terus ditakol minangka mere tanggarah ka urang lembur lamun ronda geus mimiti arek ngarider nya sanggeus kitu mobral sarereang bari jeung ratok atuh nakolan kohkol malah sakapeung sok bari jeung gogorowokan ngahudangkeun urang lembur sangkan ulah tibra teuing cenah sarehna. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan anu pating arulang jeung pating aroyag kawas anu ngagupayan.
jangkrik kreang di sarada lonok-lonok atuh jeung cicir patemalan airona harta leok menggol kakatuhu blus kana jalan leutik terus laliumpang nang ngalih da jalan teh sada heureut bareng jeung kitu gurobas teu bala kadenge aya anu ngagurobas regreg atuh opatan eureun terus atuh ret ngareret puriding buru pundukna ngadadak muriding lantaran teras inget ka Nyi Mimin anu anyar maot. Naon deui? Cek si Gojin curinghak terus sarateret kanu bala. Da puguh manehna mareuwas sok sieun aya deui kajadian anu kawas di heula-heula. Dina mangsa diudang-udang ku juri hulu teh. Lain naon lah balik oge. Careuh luncat lah. Cek Usman di harita. Bari jeung ngalengkahkeun di sukuna jeb kaayaan teh jempling. Anu ngagorobas teh eueuh tungtungna. Nya terus sebra sarerea lalumpang deui. Sabotkeun leumpang kitu jang duloh pok harita. Kang he. Ulah sarare teuing euy. Harudang sok. Suguhan ceu kopi aturonna teh euy. Tiris yo. Jeung dulu ngagorowo ditah tanghi bari jeung hayang disuguhan cikopi ka urang lembur. Nya sugan jeung sugan we cenah aya nu nyaring sarta daek nyuguhan cikopi ari jeung kahayang nama. Tapi rokaya sanajan kekeleueuhan gogorowokan saurang oge jalma anu narembalan. Nya terus atuh lalumpang di parat jalan anu heureut bras ka hareupeun imah jang kodang. Anu katempo rada lalega lebah dinya masabab sok diparake arulin ku barudak. Ya terus atuh harita nu opatan teh lalumpang deui bari jeung ratok nakolan kohol. Jog ka sisi kebon. Kadenge sora lonok disada meuni peuting kereulung mata keung. Dina kayaan kitu teu puguh-puguh mimitina mah daun-daunan oyag. Terus atuh tatangkalan daunna anu ngaleper. Komo sama daun cau neng ngahlab we. Ai angin bet ngagedean ngagelembung tarik kalakai rabeng deui. Maruragan paralak daun cau ulah pating korosak reg anu opatan teh eureun jadinya. Sarerea ngarasa dewa sabab teu pupuh der ngadon aya anu angin gede. Fokus man harita. Aya naon euy? Nah bet ngadadak aya angin yeuh. Jang Usman alah ilik tatangahan ka sisi kagigir ka luhur kahanam. Ngadadak hatena bet jadi ratu. Itu deui atuh si Duloh loak ieu kawas aya nu teangan. Barasaat si Gojin nyorotkeun batre, disemprotkeun atuh kanu barala, tapi edas. Nu katemu teh salain ti tatangkalan anu aroya ku angin teuting. Pok si Godeg harita, mare mamon. Karek aya angin oge siang geus sieun. Ayo seorang tuluykeun leumbang. Cek si Godeg harita. Bari jeung terus rimpang deui telilalar anu ngaronda teh ka handapeun tangkal muncang. Tangkal muncang panggedena di lembur Cibodas mah. Malah daun lagi ngarumpuyuh. Ana cep hawa lebah dinya mah betiis ngadadak tiis kaayaan teh sepi jemping recomrek teu macak pika betaheun. Rai atuh teu pupuguh bulu punduk anu opatan teh. Bet jadi muriding puringkak. Padahal mah teu nempo anu matak pikasieun. Pok Usman harita. Nah di dieu mah bet jadi keung kieu rasaan teh euy. Cek Usman bari janggap punduk sorangan. Anu karasa ngabibid asa kadeplik. Nya bener euy sarua dewek oge. Usman. Nah aya naon nya? Cek Duloh deui bari jeung luak liuk cungas cengis. Terus atuh si Gojin jeung si Godeg sarua panonna rara teret yang cangatuh jeung katukan ka hareup. Bang, sok gancang leumpang euy, tong lila cicing di dieu. Asa teu geunah kana hate euy. Sok buru leumpangna buru. Cek si Godeg ngajak buru-buru indit. Lantaran hatena jadi panasaran cenah teu puguh urus. Nya, bener man hayu turuykeun ah. Kancakeun. Nya atuh bral harita. Lalumpang deui tapi karek oge aya sababaraha lengkah kadenge dina palebah tangkal muncang aya anu ngomong
Sorana ngirung estuning mata kukurayeun. Manusia marane rek mana manusia. Atuh opatan teh harita ngegrebeg mata keluas terus rireret jeung pada baturna. Man, aya anu nanya ka urang we. Cek si Duloh bari jeung lapar cejantung jadi ratu. Tungtung nama atus si Gojin ogen jeung si Godeg duanana harita ruas sabab maranehna memang rada apa-apa kana sorana. Mok si Usman harita, ya bener euy. Sahanya. Mok si Duloh harita nya tingali we ku si lain atuh man patukan tuh. Barang jeung kitu kana cekiki kadina jerheu aya nu seuri awewe anu seuli menimbang anu rangi. Wah, ngadenge kitu puguh anu opatan ngarenjang. Malam bareng jeung ngaredet ka tukang, bari jeung nyoroteun batere barang breh jelas pisan katempo. Dina dahan muncan teh aya anu ngacentul hideung, buukna ngarumay ka handap, matana bolotot beureum, ari bibirna atuh nyarengeh ngajak seuli kana opatan. Nempo kitu Koceap Usman jeung si Duloh ngakuah. Malahan mah teu loba pikir duanana langsung ngabecir rubatan. Wah! Duloh harita Jang Duloh ngaperembang lumpat teu nulih kana nanaon. Kitu deui Jang Usman harita teh ngabecir bari jeung kekelieuhan. Nasar manusia diajak seuri teh kalah lompat. Gitu cek si jurig hulu. Terus eta hulu teh ngalayang nyeot terus ka handap tina tangkal. Nempok kitu si Godeg jeung si Gojin ti micenan waktu. Sanajan nya marempereng duanana oge harita lalumpatan nyusul Usman jeung Jang Duloh anu geus jarau. Malah teuing lumpatna kamarana. Sadangkeun si jurig hulu ninggal si Gojin jeung si Godeg teh pating baretak harita keneh kalayang atuh mudag bari jeung jejer heulan sesirian. Ka mana sia marane mantang lompat sia kurang ajar dicocok siap olong siap wae. Gitu cek si jurig hulu. Nyapuguh atuh si Gojin jeung si Godeg kacida pisan soal. Rek ngalieu ka tukang breh nempo jurig hulu atuh harita ngudag ngangkang di luhur. Sedengkeun awakna atuh harita acereg-aceregan eueuh huluan sabab hulu teh heula awak paneui. Tumbukeun sirah hulu aing sia. Gancang sia tumbukeun hulu aing sia. Si Godeg jeung si Gojin harita mangpret lompat samalah dua nu geting belecir teu nulih kana nanaon. Samalah bujurna aru rame pratet-prot situ geus teu diparire deui. Malah si Gojin manepikeun kagigihan maneh. Begitu teh deui, tiup angin ngagerebug dibarengan ku sora korea patembalan. Ditembalan ku sora anjing anu teu weleh babau. Menikeun kang walamu kaayaan alam peuting harita di lembur Cibodas pet jadi ngadadak rame sarta jadi loba dedengean anu matah pikasieun. Jadengkeun Jang Usman jeung si Duloh nu harita geus pating balecir ti heula. Harita teh atuh keur pating baretek lupan bari kekelieuhan. Gurobas duanana pating gurobas di bala. Terus mamprung mapai jalan satapak jeung ngaluncatan solokan. Aduh! Jemuk atuh si Duloh labuh dapuh busuk kuda ti tajong kana batu. Kuak atuh ngagurowok tapi korea tudang. Berongbong deui harita lumpat maksakeun maneh bari ungkud-ungkudan deuk ngajugjug ka jalan desa. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jeleg jangele ka hiji makhluk anu ngahalangan jajalaneun. Rengkog duanana ngarengkog malah lumpat nage teu kebat.
breh katempo ku Usman jeung Ujang Dulo. Aya salah seorang tangtungan awe nu mamake baju rok bodas, tapi teu katempo sirah nama da puguh atungan sart beuheung. Nempok kitu puguh atuh. Duloh jeung Usman meuni calangap sungutna. Napas lenghap ranjung sejantung ratung kesantis nyorok masuhan awak. Reka mana manusia? Reka mana manusia? Oh, ulah lompat ya. Ulah lompat. Kuring tulungan. Pangnumbukeun hulu aing. Sok boro-boro tulungan. Kitu ceuk eta makhluk. Sanajan teu boga hulu oge tapi bisa ngomong. Malahan masorena oge jelas pisan. Lamun manehna teh minta tulung kanu duaan, ari Usman jeung Dulo. Ngadenge kitu boro-boro hayang nulungan nu puguh mah. Duanana kalakah terus ngagibrig bari jeung napas ngahegak. Sabot keur kitu srog eta jurig hulu teh harita ngadeukeutan. Ari leungeunna anu ranggoas teh ramakah kawas anu rek nyekek. Jang Usman jeung Jang Dulo kacida pisan soak nempok kitu teh. Nya terus ngagorowok satarikna. Sarta balicot malikeun awak bereung-beung harita. Usman jeung Jang Dulo lalumpatan bari jeung tulung-tulungan. Suku pating peretek bari jeung terus mangprung juga kuda kabur. Arek muru ka tengah lembur tadi nama tapi edas. Barang geus nepi kana pelebah tangkal asem reg duanana atuh ngaran heula sabab sakadang makhluk anu eueuh sirahan teh kasampak geus menggat teh jajalaneun. Reka mana sia madane teh? Kalala lompatan. Jang Dulo nunjuk ka hareup rek ngomong hese. Jadi paheula-heula jeung hitut. Nika meleding ka ambeuk komo teu peuting menjaba di luar di ongko. Ngomongna teu parugu bujur predator penir rame calana baseuh jigana bae bakat kusoa jadi teu katahan ngompolan maneh. Ari Jang Usman geus teu bisa ngomong nanaon harita mah ukur melotot teh melotot bari jeung abak ngagibreng. Seleuneu eta hulu anu buntung teh nyampeurkeun sedengkeun awak nuturkeun ti handap. Manusia, tolong pangnumbukeun sirah uing. Lamun tengah gugu maraneh duaan dicekek siaku aing. Kitu ceuk si jurig buntung harita. Ngancam-ngancam rek nyekek kanu duaan cenah tu puguh we Usman jeung Jang Dulo. Anu geus soak teh beuki parna duanana ngayak-yak bari jeung sumut calawak. Hayang ngagero tapi eueuh soraan anu kaluar. Ti corona beus kawas aya anu mempetan. Samalah sukuna karasa lungsi asa eueuh tangan pangawasa. Ngajan-jan we teu bisa ingkah didinya jiga dipaku suku teh. Sabot keur kitu si jurig buntung ngageuleuyeung ngadeugetan leungeun leungeunna ranggoa sarta kukuna anu paranjang ngagupayan. Jang Dulo atuh jeung Jang Usman harita ngajerit sakuat tanaga. Tapi edas terus nungkupan beungeut duanana oge geus teu sanggup ari nempok kitu-kitu teuing mah. Gabrung si Dulo atuh harita ngarontok nya tanah ka Jang Usman galeong gebrung awak Jang Usman rubuh gebrung duana ngalabuh awakna silih tindihan. Akhirna las teu aringet di bumi alam. Terus saya kapaehan ngadon ngarengkol di sisi kamalir. Malahan magis teh nyaho deui kana nanaon anu tumiba ka dirina. Sadangkeun si juri hulu mah nempok kitu teh atuh manehna rada keuheun oge sabab ceuk pangrasana pira oge ngan ukur rek mentak tulung cenah. Tapi naha mangkeluk teh cenah. Kalakah terus ngajoprak teh eling-eling. Dasar manusia.
Aduh, nyata aduh. Aing rek minta tulung teh kalah termus hees. Nah, kunaon. Si Juring buntung hulu harita teh ngajega nangtung yang haripan si Duloh jeung Usman. Anu geus teu inget di bumi alam. Terus atuh huluna kukurlingan bari jeung dititengan. Nyasan geus kitu mah atuh geuleuyeung. Hulu teh maju dituturkeun ku awakna. Geblig-geblig ngalengpat. Tapi ngalengkana teh teu jiga urang-urang ngageuleuyeung we jiga teu napa kana taneuh. Eta tempat maksudna mah rek ditinggalkeun cenah ku Jurig teh. Hayang panggih jeung jelema cenah. Sabab rek minta tulung juga sugan jeung sugan aya nu bisa manglumbukeun deui sirahna anu geus pegal. Mangsa alam harita beuki peuting, beuki jempling. Hawa karasa tiis, karasana nyecep kana awak mata hoream anu bumingkang peuting. Sora jangkrik jeung gaang patembalan pelebah kebon kacang reang atuh sora londok. Sadengkeun di sisi kulah gandeng ku sora bangkung. Di tema ku sora bul hiuk angin ngagelembung. Cungungung cegung angin babaung jeung ngagogong. Datangna teh di tengah lembur. Kaayaan alam puting harita jadi keung jeung geueuman. Loba sora-sora anu matak sieun jeung loba anu matak pihariwangeun. Dina kaayaan kitu di hiji imah nu tempatna teu jauh ti pengkolan aya saurang lalaki anu keur diuk di tengah imah. Bari jeung malenyun udud awakna jangkung ari buukna rada garing saeutik. Kumis mah ngawid-wid kanal ngajelig. Umurna kira-kira tengah tuuh atawa 50 tahunan. Anu katelahna eta lalaki teh Mang Sukron. Nyatana Bapa Sidolen anu kabenaran peuting eta teh can sare sabot keur kitu Mang Sukron curinghak bari jeung ngadedengekeun kaayaan alam di luar. Sabab mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangdedi baris maluruh kapayuna dina bagian anu ka-50. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana bejeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.